Bilal kieu bae. Sora Allah kumaha sih maksudna? Kanjeng Nabi manggil ki Bilal, Bilal, adzan. Bilal langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu ki Bilal azan jelema kabeh nu keur macul, keur ngaput, keur cicing di imah nu keur dahar kabeh stop. Asyhadu an la ilaha illallah. Tilo kayak di lagam-lagam baheula mah lempeng cara di Maroko. Di Maroko lah lempeng aja. Terus sampaikan enggak hayya 'alas shalah. Beres salat jelema kan geus daratang ka beti asyhadu alla ilaha illallah terus. Cek Kanjeng Nabi Bilal diuk sora maneh keur ieu kos kitu tante. Henteu cenah tua. Ari kenceng mah kencengan henteu kitu. Eta dipake naon kos? Teu make naon. Kenceng sorangan lain sora maneh. Sora Allah. Bilal kieu bae. Sora Allah kumaha sih maksudna? Ruh maneh anu diasupkeun ka jero kuari geus bersih sehingga eueuh hijab ketika anjeun azan maneh nyaho teu Bilal aya naon kadenge kira-kira 600 kilometer ti dieu ka Serang 60 kilometer ti dieu ka Serang 60 kilometer sampai Marhalatayan cek Kanjeng Nabi kadenge sora maneh bisa kitu sih Tuhan cek Bilal teh suara maneh nu ikhlas timbul tina kolbu nu bersih kadenge tuh ku kaula nu di sawah eureun maculna nu di kebon eureun ngebonna nu keur ngaput eureun ngaput nu keur dahar eureun dahar masyaallah kari lain ku lagam lain ku sora lain tetapi ku ikhlas Bilal Masya Allah suara aya nu ngabandingan ku ari geus sarua bae tetapi ikhlasna kuari asal ngadanya azan bae di Mekah teh Askar soli tak narutupan eta toko kabeh komo tahun 90 genep mah tutup urang transaksi endek beli tas mege Askar ceknya apakah eta urang Arabna haju ka masjid salat lah sare jangan di jero ta eta gunaon eta suara azanna sakadar nu dikaharepkeun teu ngeunah merdu gitulah kayang